Ari Sunda teh cirina aya lamun gunung bakal aya susuk. Kade lamun susukan ulah jut turun bahaya teh. Aya walung, aya bendung, aya muar, eta kabeh ti mimiti sungapan tepi ka muara teu meunang aya runtah. Leres teu? Engke kaharepna lamun geus katata kabeh teu meunang aya nu miceun limbah kasolokan. Arek limbah rumah tangga, rek limbah pabrik, rek limbah naon wae, lamun urang ngaku Sunda, walungan kudu dimulyakeun, lain dihinakeun. Benar teu? Benar. Ayeuna walungan dimulyakeun dihinakeun. Dihinakeun. Engke lamun usum hujan jelema raribut banjirna kiriman ti Bogor. Kitu dongengna. Sabab leuweung di Bogor diganti bangun. Bangunana aya nu resmi, aya nu teu resmi. Anu teu resmi lolobana jelema sing tarik. Bangunan nu ngalangar anu teu resmi, anu teu sesuai jeung peruntukanana, lolobana dibangun ku jelema anu ngarti jeung dirina tapi teu bisa ngartikeun mudah-mudahan sing saladar. Bener teu? Bener teu? Tapi nu loba bangunan di Bogor nek nu aya ijina nek teu aya ijinan lolobana ti mana? Jadi eta cai balik deui